Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Kiliksa. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-38. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun we acara ieu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapana. Upami teu lepat mah nalika sirana nuju tarung sareng dua buta tea aya nu sumping nyaeta Aki Lodrapati. Mangga wilujeng ngadangukeun carios ieu. Kumaha salajeng Lodrapati ngaha eta buta teh baris di lampuskeun ku Aki Lodrapati? Urang sami-sami bandungan wae para mitra. Kumaha salajengna ieu dongeng wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, harita teh barang kajadian kitu. Atuh langsung sirana tuluy nyarita. Aturan ki wilujeng sumping, aya naon sapertos nu rusuh ki? Turunkeun eta ieu kerana hidup eueuh hak pikeun nyabut nyawa dua buta. Keun wae antep sina hidup di dieu sabab manehna geus boga tempat nu maneh. Boga tujuan anu tangtu, boga alam sewang-sewangan. Tidak pula gagawah ngagunakeun ideg bisi kaduhung jagana. Sirana ngahuleng hatena ngarasahan deueul lantaran niatna aya nu ngahalangan, padahal tibeh dituna geus hagetna kerek matini dua buta nu jadi panghalang kana paniatan manehanana. Tapi aneh dicare ku aki-aki tea, leungeun ngadak-ngadak leuleus lir anu dipupul bayu, ngulapes teu wani baha iteuh nanggeuh kana pingping. Non maksudna kinu saleresna nama ke nyarek mateni buta. Ieu mah Aki moal rek nerangkeun. Ari sababnya panjang pisan lalakonna jeung deui lain hak Aki pikeun ngagual riwayat ieu. Anu penting mah hidup teh teu meunang gagawah dina ngaboborkeun nyawa batu. Sok sanajan kasifat buta atawa sato hewan. Ari sakabab kabeh oge masih keneh sasama hirup tunggul makhluk Allah. Tunggal makhluk Allah, daku lantaran kitu batal ke niat hidup nya. Pangaki bade tumut kana piwojang Aki, nanging buta teh janten panghalang kana maksud abdi, janten gangguan kana tujuan abdi nu ampir hasil. Ain abdi nyuhunkeun kawijaksanaan ti Aki we, nah kedah kumaha saena. Aki ngajami. Ieu dua buta ayeuna moal bisa ngaganggu deui ka hidup. Aki geus bisa maca dina getelan hatena. Mayah mah timimiti maranehanana ngagiringkeun sasatuan oge. Ku Aki geus kasaksian. Kitu deui kaburna musuh udang kabeh kasaksi ku Aki. Aki teh ngarasa bagja sabab geus tekung si aya nyawa nu ngalayang. Tekung si aya getih nu bahe. Geus ayeuna mah ulah kamalinaan ieu buta ulah diganggu. Abdi moal ngaganggu pami butana teu ngaganggu mah ki. Syukur. Sakadang diu. Ulah umat ulah kumawani ngaganggu incu kaminya. Sabab manehna teh keur ngemban tugas ti guruna. Maneh duaan geura barali ka tempat nu matuh teu kudu pipilun kana urusan incu kami. Si geura barali ka ditu. Insyaallah maneh duaan jag-jag deui. Cek Aki bari nunjuk kana guha. Dadak sakala birawa jeung udaka jag-jag waringkas. Kanyeri kapeurih ngadak-ngadak sirna tanaga timbul deui sarta asa leuwih jag-jag jeung harampang. Dua buta ngorejat nangtung tuluy deku hareupeun Aki-aki tea. Duanana bangun ajrih tayan wani culangung. Gaulah janji moal ngaganggu deui ka tuang wudu. Wanga atuh pelomios. Cek birawa bari tuluy ngaleos indit. Ya buta ge sopan. Buta sopan wargi. Aduh, iya. Ya pari pawas basa teh kudu meuli. Atuh harita keneh para mitra dituturkeun ku udaka muru ka guha tempat panyicinganana. Sirana colohok manehna ngarasa heran lantaran buta teh ka Aki-aki mah nurut. Kawas ngarti ka manusia biasa. Ulah kaget ujang, eta teh lain buta nu sanyana. Tapi makhluk Allah nu keur meunang coba jeung dodoja. Nu madak hidup ulah kumawani ngalanyawa. Ulah lalawora bisi nganyerikeun kana hatena.
Kenuai antep. Sabab maneh nage boga tujuan sorangan, malah mah boga tujuan hade ka hidep. Muga-muga engke dina waktuna bakal kanyahoan nu sanyana. Cek aki-aki ngalalemu ka hate sirana bangun ngarti kana isi hatena nu keur mikiran eta dua buta. Atur nuhun ki, abdi bingar tos puguh kitu mah. Abdi moal kumawantun metik pati ngalah nyawa kanu teu tuah teu dosa. Moal nganyerikeun kana hate dua buta. Syukur aki teh bunga upama kitu. Jigera ini geura laksanakeun maksud jeung tujuan hidup, jalankeun kalayan apik jeung taliti. Aki mah teu weleh ngaduakeun sarta moal ngantep najan init ka mana-mana oge. Aki miharep sanggan hidup jadi jalma nu gede gunana keur balareha. Loba amal bakti ka sasama hirup, beral atuh geura miang. Nyuk sumang aki mang atuh permios. Sirana munjungan heula ka eta. Tuluy init muru ka sisi talaga rek ngamimitian deui ngajalankeun tugasna. Rek neangan kalemahan Nyi Puja sangkan bisa diancurkeun sifat jahatna. Ari aki-aki nu ngaku Lodrapati teu kanyahoan initna. Ujug-ujug ngiles we. Teu aya nu nyaho ka mana tujuanana, gerakanana estuning cepet teu katuturkeun ku panenjolah panon lahir. Kocapkeun sarmo para wargi sanggeus jauh ti tempat tarung. Manehna leumpang meningaleng hoy bakat kulungse. Kesang ngucur maseuhan awak, napas ngahegak tananing capek. Hate sarmo teu weleh dipinuhan ku pertanyaan anu teu bisa kajawab. Lantaran loba kajadian-kajadian aneh nu teu disangka ti tadina. Sarta matak bingung mikiranana. Di hiji tempat sarmo reureuh hanapeun tangkal kai, ngalungsar jiga nu beak tanaga, beak sumanget jeung harepan. Panon melong kalebak neuteuk pamandangan nu asri, bari mikiran pilampaheun satuluy. Kudu kumaha aing ayeuna yeuh, nah kudu ngudag deui sirana atawa kumaha nya. Sawo itu geus kanyahoan ayeuna ieu yeuh. Aya di manehna, yakin aya di sirana sarta manehna ngaku sorangan. Harian neuna saha nu hianat ka diri aing? Aki-aki kitu nu ngaran Lodrapati atawa Aki Salmawi? Atawa sirana nu memang geus luhur elmuna? Tapi aing mah percaya mun eta ilmu sirana geus ngaluhuran aing. Dan teranda atuh dididikna ge khusus eta mah. Alah, lamun model ayeuna mah manehna mah privat les. Privat les. Geus ngarti kana privat les para mitra. Kitu deui sarmo manehna teu boga pamadegan nu jelas. Lantaran loba kajadian nu aneh sarta matak samar kana hate. Sarmo jadi leungit kapercayaanana ka guruna. Manehanana para mitra sadaya guru-guruna akhirna mah eueuh nu bisa diandelkeun. Sanggeus rada dilareureunna sarmo nangtung lalaunan, memeh ngayunkeun lengkah mungaran panoneuteub kanu jauh, nyawang jalan anu bakal disorang, bari jeung can boga tujuan nu tangtu nahare ka mana tujuan. Iwa tinuturkeun inung suku mapai-mapai bapana lengkah. Beral sarmo miang deui sirah karasa berat. Berat mikiran lampah jeung tujuan. Perkara itu si kalayar jadi bang baluh kana batin. Anu akhirna timbul rasa cecep jeung geuleuh kasirana. Sarta datang niat rek ngabinasa. Sababoga rasa yen dirina diteung-teuingeun. Diteung-teuinganan. Engke cara nama aing teh teu meunang cicingeun aing kudu ngayakeun tindakan. Kudu ngayakeun balitungan jeung sirana. Kapaksa kudu tarung ngalawan manehanana ye. Sok sanajan manehna teu sapaguron jeung aing, tapi naon hartina lah boga dulur ge ari kitu patut mah. Jeung deui guru oge jigana teh berat sabeulah yeuh. Nyaah keneh ka sirana batan ka aing, rasakeun sirana hiji mangsa maneh pasti paragat deui. Angin leutik nu ngahiliwir milu nyaksian kana kekecapan sarmo nu bieu. Kitu deui sora manuk nu recet milu ngadenge kana maksudna sarmo nu hayang ngabinasa sirana. Kemang eurih ting arulang ngagupayan ka sarmo nu keur lumampah ngajak balik. Taka balik deui ka tempat asal ngajak mulang kana patek kadanu ti heula. Ulah ngaberung ngalajur nafsu, ulah gagabah ngumbar amarah. Tapi harewos sora alam ku sarmo teu kahartieun. Ceuli teu mampu pikeun narima isarat-isarat alam nu nyata. Manakomo da hatena geus kalimpudan ku nafsu, geus kahalangan ku amarah. Hate bersih teh geus leungit kalindih ku niat jahat. Barang ngaliwat ka hiji tempat sarmo ngajengho kaget. Lantaran ceuli nangkep hiji sora aneh nu matak ngageterkeun kana hate. Sarmo ngajanteng di tengah jalan,
Sirah rada dengdek kepangdengena dipusirkeun kana sora-sora nu datang ka bawa angin. Ai sadaya sora nu keur tarung. Nah di mananya? Eta sora pakarang ni tongtang pating jererit meni ribut. Nah saha manehna teh nya? Di mananya? Cek hate Sarmo bari terus limpang deui sedengkeun perhatianana tetep musir ka eta sora. Beuki lila sora-sora teh beuki atra. Tungtungna kadenge kalayan jelas di belah kaler aya sadanu keur tarung. Sora pakarang nu bantrok paselang jeung jalma patinggorowo. Di kaler datangna teh tangtu di hiji tegal nu tukangeuna pasir eta ya. Keun sia sampeurkeun ku aing saha nya nu keur tarung teh nya. Sanggeus mikir kitu Sarmo ngablesat lumpat hari. Ngajugjug ke tempat datang nasora. Barang jol kanu dituju Sarmo colohok bengong. Nampo dua jago harita teh keur tarung para wargi sadaya. Tarung patutunggalan ngagunakeun pakarang seukeut. Hiji pamuda nu keur meujeuhna belek kesenteng buta tulang buta daging ngalayanan hiji aki-aki nu pakean sing sarwa bodas. Ai jiga-jiga kiparinga. Nah tarung jeung saha nya? Cik Sarmo bari ngetayap milihan tempat nubuni. Maksudna rek lalajot tinu suni, moal nemongkeun diri bisi kabarerang, gek diuk dina rungkun saliara panon melong kanu keur tarung. Sakabeh gerakan tarung kanyahoan ku Sarmo bisa dititenan kalayan jelas sarta bisa dibaca maksud gerakanana. Sarmo gawena rumenghap bari ngusapan dada. Ngarasa kataji ku gerakan dua jago. Nu memang lain tingkat hanap-hanap sabab dua nana kesit jeung asak perhitunganana. Wah, lamun saminggu we kikieuan aing bisa nambah pengalaman teh yeuh. Bisa mulungan jurus-jurus nu keur gelut. Tapi marbutkeun naon atuh nya meni asa teu puguh teuing. Cek hate Sarmo bari teu weleh melong kanu keur tarung. Kataji ku jurus-jurus nu ampuh jeung lancar katempona. Ari nu tarung teu malire kana kaayaan di sabudeureun eta tempat. Perhatian dipusirkeun ka musuh lantaran nu meleng saeutik matak cilaka. Bisi kasabat beuheung atawa kasipat tak ku musuh. Nu tarung teh memang bener. Paringga ngaladenan hiji aki-aki nu papakean sing sarwa bodas. Nu tayalian iwati aki-aki nu ngakukeun lodrapati. Ari pangna patalak didinya asal nama parebut catur pabentar paham tina urusan Nyi Puja. Jalu, moal geus tarung teh ulah urang eureun heula Aki rek caca ditaka udang sangkan maksudna ka harti. Cek si Aki bari tetep waspada lantaran musuh galak-galak jeung kesit. Hah? Naon si Aki peot? Coba tingaturan tarung teh. Wani keneh mamaju we nah. Ye tarima pamales aing ye. Cek Paringga. Sabrut narajang ka musuhna. Sisikit bedog ngolepat rek nigas beuheung. Tapi si Aki jigana teh geus bea kasabaran. Datari ge mun niat rek ngabinasa musuh mah moal burung geus hasil. Ayeuna bea kasabaranana kep bedog nu datang teh ditewak ku leungeun kenca. Peletok dipotongkeun. Paringga ngajenghok sabab pakarangna potong. Ngajago si anjeun aki-aki peot teh ha? Ngajak adu kadigjayaan. Sok maju sia montong kagok geuleuh. Paringga kalah katamah nafsu. Asa diheureuikeun ku aki-aki. Lain rek ngajago aki mah tapi nyaki sebedog nu rek nigas beuheung. Nah salah mun aki nyingkahan balai. Teu asana mah teh salah sabab ngan jelema lieur nu daek dikalde ku batur mah atuh. Tapi nah sia ngahina ka aing. Make jeung ngotongkeun bedog sagala rupa. Nerek ngajak ngadu karugalan, kagagahan, kadigjayaan. Sok maju udah moal burung diladenan ku aing ge. Paringga kalah kabeuki nafsu. Alawar bedog nu sapotong dibaledogkeun ka si Aki, tapi ngan sakilat ditewak ka cekel perahna pisan. Nyaha tarung jago cepet babaledogan. Kudu satria atuh jago maulyang. Jadilah rek ngadu ku jalan kumaha. Paringga muka baju palebah dada. Anabreh bulu dada meni gomprok ka temong sarta dada nu kembung jeung weweg kaciri pisan ku si Aki. Hayang dikumahakeun ulyang. Make nemong dada sagala rupa badinya oge. Urang ngadu kakuatan sacara satria. Nya hayang kumaha atuh. Raksa ka hayang Aki narek dikumaha. Somong udak dieu teh. Rasakeun sia. Si Aki ambekeun kejeligna jerak bumi. Dibarengan ku dorongan dua dampaleungeun ka hareup ditujukeun kana dada Paringga.
Na atuh sewuk aya tanaga aneh nu numuk kana dada Paringga. Keduk kena pisan mending nengel. Cengkang Paringga ngacungkel. Tina sela-sela bibir keluar ketih kental semu hideung. Kurang ajar sia. Curang sia. Licik sia aki-aki pewot. Ina make hayang kumaha atuh ujang teh. Lain hayang sacara satria tadungna. Tata ge salah sahiji kasatriaan sabab aki mah dateng ngabongohan. Sarta nyerang lagi terang-terangan jabati hareup deui. Nah make disebut licik ujang. Paringga teu nemal hatena panas campur bibirang. Gancang manehna ngawatek ilmu hayang ngarubuhkeun musuh ku jalan nampiling ti kajauhan. Raketek ngawatek tanaga gaib dikocorkeun kana dampaleungna. Maksudna dipake ngenumuk musuh ti kajauhan. Sanggeus tarapti didorongkeun ka hareup sakaligus ditujukeun kana dada aki-aki. Tapi aneh si aki kalah nyerenge pano neuteup ka Paringga. Kamu deh si abujak barang kawalah. Cek si aki teh. Bari harita ge para mitra ngepretkeun leungeun katuhu kana palebah Paringga. Bareng jeung kitu ngadadak aya angin nu kacida tarikna nyebuk kana badan Paringga. Kalayang harita kabawa angin. Luak leok jiga kalakai atuh meuning ngajenghok Paringga teh. Manehna teu bisa walakaya iwati roroesan. Hayang turun bari jeung paur sieun niban kana lemah tuluy ajur. Paringga gogorowokan menta tulung tapi teu aya nu nulungan. Sabab angin tuluy ngagerung beuki lila beuki tarik mata keueung. Kocapkeun Sarmo barang nyaksian kajadian kitu teh sirikna teu ngagurubug bakat ku kaget. Ngan aneh supuna hideung ngabelesat lumpat. Nuturkeun Paringga ti handap lumpat bari tangah. Bisi Paringga teu kanyahoan rag-ragna. Aneh na angin naonnya. Aing masa umur nyunyuhun hulu. Kakara aina nyaksian manusia nu katebak ku angin. Cek hate Sarmo bari tuluy nuturkeun Paringga lumpat tarik ngagunakeun ilmu simpenan nu sok dipake lumpat. Akhirna Paringga nyirorot ka hiji situ nu aya di tengah sawah. Sarmo atoheun manehna buru-buru kadinya. Bareng pisan jeung rag-ragna Paringga kana cai. Kujubar karelep Paringga ka jero situ. Cai meuning ngaburial kawas ngagola. Jeleng harita Sarmo luncat. Nuru para mitra sadaya ka situ nu aya di tengah sawah teh. Tilubat catur atuh maksudna marek nulungan Paringga. Leuleum ari bijil geus mayang Paringga nu awakna leuleus bakat ku baluas. Ngan ingetanana masih keneh bener. Beungeut pias panon beureum napas kerep jiga nu tereh sakarat. Aya keneh milik ieu nu kabawa angin katulungan teh. Cek Sarmo ngomong sorangan. Maksudna kieu aya keneh milik nu kabawa angin teh katulungan kitu para mitra li katulungan teh. Gek diuk dina batu hanapeun tangkal waru. Ari Paringga digolerkeun dina jukut nu empuk sarta diakalan sangkan tina sungutna bijil cai. Bisi aya cai situ nu kainum waktu tadi. Golok-golok Paringga ngutahkeun cai tuluy ngalempreh taya tanaga. Paringga inget keneh? Ya Paringga, inget keneh ka kuring? Sarmo nanya bari melong. Panon Paringga ngagiler tuluy tepeur. Terus peureum sakedeung. Ngumpulkeun lelembutan geus kitu pok ngomong. Sora haros-hos seuseut ka harti. Anjeun teh Sarmo bener. Kuring Sarmo teh naon nu karasa sok caritakeun. Ka kuring susuganan bisa katulungan. Nuse teu aya tanaga. Sirah lieur. Paringga mencet tarang bari muringis nu memang karasana lieur. Cing heula urang ubaran ku kuring. Sarmo matakeun aka tarekah nulungan Paringga sangkan tanagana pulih deui. Memang sakitu mah para mitra usaha Sarmo teh teu mubah. Sabab aya hasilna nu matak nyugemakeun Paringga geus bisa diuk. Tuluy babatek sarta usaha satekah pola. Pikeun ngumpulkeun tanaga batin akhirna Paringga jag-jag deui ngomong lancar sakumaha biasana. Aduh, maneh geus nulungan ka kuring yeuh. Mun eueuh maneh tang tu kuring geus paeh di jero situ. Sabab tadi teh tanaga geus tanaga jeung kasadaran kuring teu paruguh. Di luhur keneh ge hate teh geus goreng we. Anu kuring ngarep-ngarep hae wungkul. Tapi enak kuring hirup keneh sarta maneh nu gede jasana. Nuhun mo.
nulungan mana kewajiban sararea atuh singsanu kudu daek tutulung ka sasama nu keur manggih tungara. Ayeuna muji syukur we kanu kawasa nu masih keneh mere kasempetan ka anjeun pikeun kumelenang di alam dunya. Temal Sarmo bangun reus. Hatena sugema nempo paringa jag-jag deui. Nya bener lah. Iwal ti kitu ayeuna mah. Teu kumaha mimitina itu pangna maneh bisa nulungna ka kuring. Kieu paringa. Barabat Sarmo nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti ngadenge nu tarung nepi kadanget harita ditungtungan kutumanya. Tah kitu mimitina teh. Ari maneh jeung saha tarung teh? Naon sababna bisa batelak jeung aki-aki nu sakitu saktina? Kieu euy lah sakali deui kuring nganuhunkeun kana jasa-jasa maneh mo. Ayeuna kuring rek nerangkeun lalakon nu tumiba ka diri kuring. Tadi teh basa kuring keur leuleumpangan sorangan ujug-ujug aya nu megat hiji aki-aki nu teu kanyahoan ti mana jolna. Eta aki-aki nyaritakeun yen manehna rek depungan awewe nu ngaran Nyi Puja. Ayana di sisi Talaga Herang. Kuring kaget sabab ngadenge yen eta aki-aki teh musuh si Puja. Tapi manehna teu hayangeun merangan si Puja. Kalau rek diajak badami cenah. Tungtungna kuring nanyakeun naon maksudna make megatan ka kuring. Ari jawabna teh kuring teh kudu tanggung jawab. Sabab kuring geus milu anil dina manyangkeun urusan jeung si Puja. Ari teh kuring teu ngarti sarta teu narima naon-naon kudu diucapkeun. Akhirna pan parearea omong. Anu akhirna ngajadikeun perang make pakarang. Parebut umur begalan nyawa. Ngan untung teh kungsi nemahan pati sabab katulungan ku maneh mo. Cek paringa bari ngeuteub hatena panas inget ka musuhna. Asa teu bubuhnya make marebutkeun naon atuh misalnya teh. Da kuring teu ngarti atuh. Sabab atuh teh teu puguh nu diparebutkeunana. Sakabege nu geus kajadian estu keur ngajaga diri wungkul. Dasanya mah kuring teh geus teu hayang tarung da puguh cita-cita geus hancur, harapan geus eueuh pisan. Si Puja nu dipika hayang tibareto ge ayeuna mah jadi milik Asmadi. Jadi kumaha kaya Nyi Puja ayeuna? Geus rengse patali janji jeung si Asmadi. Kuring mah eueuh hak pikeun mika hayang ka manehna teh. Sabab kuring rumasa eleh jajaten. Tapi ari hate mah aya keneh ka hayang mah. Hayu suganan we dina hiji mangsa. Laksana kapiduriat ngahiji laki rabi jeung si Puja. Carana mah kumangke we da loba keneh jalan nu kudu disorang. Paringga ngebrehkeun eusi hatena. Bari jeung ngarasa sedih lantaran cita-cita hancur di tengah jalan. Harapan teu mawa hasil atuh sajabat ti kitu. Ngarasa sirik ku milik Asmadi nu geus hasil ngalamar Nyi Puja. Lamun aya keneh cita-cita jeung kahayang, naon salahna mun dicoba dilamar deui sarta Asmadi dilawan. Sabab ayeuna mah si Puja teh can narima secara resmi sabab aya keneh kahayangna. Cek Sarmo di mana maneh nyaho? Barabat Sarmo nyaritakeun. Yen manehna kungsi tepung jeung Asmadi nu keur ngider sorangan. Neangan Lodrapati nyumponan pamenta Nyi Puja sarta rek usaha maehan buta nu dua. Bener mo, ka mana ayeuna si Asmadina? Ting ka mana da kuring teh nyaho tujuanana? Mana pasti mah rek neangan si Lodrapati cenah jeung rek maehan buta nu dua. Mun hasil nyumponan eta dua syarat tangtu laksana ka Nyi Puja. Mun teu hasil mah nya taya harapan manehna bisa ngahiji. Takulantaran kitu meungpeung aya keneh kasempatan leuwih hade datangan we si Puja. Tuluy jalankeun kahayangnya susuganan beunang ku anjeun. Paringga ngahuleng. Mikiran omongan Sarmo barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun tetela aya benerna. Moal rugi mun nyobaan sakali deui ngadeuketan Nyi Puja susuganan we. Aing ngadeuketan langsung mah Nyi Puja bisa kebeuli hatena. Jadi pamenta Nyi Puja teh kudu neangan Lodrapati jeung mateni 2 buta. Nah, saha Lodrapati teh jeung di mana aya 2 buta teh? Aing nurutkeun katerangan ti Asmadi mah cenah Lodrapati teh musuh bubuyutan Nyi Puja. Sabab loba balitungan kudu direngsekeun. Sedengkeun 2 buta teh ayana di sabudeureun Talaga Herang, teu jauh ti imah Nyi Puja. Kuring geus nyaho kana kalemahan buta mah ngancan hasil meunangkeun pakarang pikeun maehanana. Kunaon pakarangna cenah jeung di mana ayana? Eta buta bakal pae sarta bakal tunduk lamun dibabuk ku Iteuk si Kalayar. Ari Iteuk si Kalayar ayeuna dicekel ku hiji budak anu ngaran Sirana. Malah tadi ge kuring tetes tarung merebutkeun Iteuk. Ngan hanyakal we teu hasil kaburu aya nu datang. Mun anjeun hayang maehan buta kudu hasil ngarebut Iteuk Sirana. Ceuk si Sarmo. Bisa pisan nyaritana nu maksudna marek nginjem kakuatan paringga pikeun ngarebut Iteuk Sirana. Tah geuning babari. Naon hesena ngarebut Iteuk ti budak atuh? Podarane budak setepak mah da moal sakumaha kakuatanana. Oh kitu pisan maksud kuring ge.
Tapi tuh terang we lah, terus terang kuring teh teu kuat ngalawanan sirana teh. Da buktina tadi keok jeung keok we. Tayina kuring rek minta tulung ka anjeun pikeun ngarebut eta iteu. Mun geus hasil dipake mateni buta iteu keur kuring. Ayolah. Nah, da moal hese nu kitu mah. Di mana ayeuna budakna? Sabaraha urang baladna? Paringa nangtung sumangetna ngagedur. Kapangaruhan ku omongan Sarmo. Turkeun we kuring. Poe ge bakal kepanggih nah. Teu bacatur deui belesat-belesat duanana lalumpatan ngagunakeun ilmu sampurna dina widang lumpat. Atuh teu matak heran lamun duanana gancang lumampahna ngajugjug ka talaga. Sagduna lampahna heula si Sarmo jeung Paringa. Nu geus janji pasini pasang subaya rek silih tulungan. Ayeuna kocapkeun sirana nu geus bebas tina rupa-rupa gangguan. Tinggal ngajalankeun tugas kalawan hade. Harita keneh nyempo di hiji gowok dina tangkal kai gede. Pano nalingakeun kaayaan sisi talaga. Bisi aya jalma nu datang rek mani. Tapi di dagoan nepi kaburi teu aya nu datang kalah kati iseun menikeun. Ae geuning meni jempling di talaga teh nya. Sok kamarana tuh manina si Puja teh. Piraku ari tadi mani taramani onaman mah. Ceuk sirana bari teu weleh rarat reret. Nitenan sabudeureun talaga. Ayeuna mah aman cenah teu diganggu ku buta. Barang keur jongjon kitu kolebat celeg aya dua jalma datang ka sisi talaga. Oreng Sarmo jeung Paringga pating bedega sisi cai. Mureleng ka unggal pojok neangan sirana bangun puguh we sirana teh reuwas. Sabab Sarmo datang bari mawa balad. Alah, cilaka. Rek naon si Sarmo teh ka dieu teh nya? Palang siang neuteuli ka aing boga karep hayang males. Tapi akajen teuing nah. Da aing mah teu sieun najan aya musuh sabidak oge. Cek hate sirana bari nyempot dina gowok. Teu nemongan. Ari Paringga jeung Sarmo harita teh bingungeun lantaran sirana teu kapanggih. Senengkeun buta nu dicaritakeun ku Sarmo ge eueuh. Mana sirana teh mo? Jeung di mana butana atuh? Hijing we heula urang teangan ku kuring. Coba kuring geus nyaho cara-caranan angan sirana mah. Da boga ilmu pamereti Aki Salmawi. Sarmo metakeun hiji ilmu nu mati. Keur manggihan sirana nu dianggap adi sapaguron. Tetela teu gaplah sirana kapanggih ku Sarmo kanyahoan tempat cicingna. Gero ngagorobo. Karena raja nyumput tina lak-lakan aga sia ku aing mah da moal buru kapanggih deuleu. Sameme dicokot kalayan paksa leuwih hade bijil sia. Kebeg sirana ngarenja. Lantaran manehna ge sadar yen dirina moal bisa nyumput salilana. Sabab Sarmo geus dibiri hiji ilmu ku Aki Salmawi. Nu maksudna sangkan babarikan nganyahoankeun ayana sirana. Bisi sawaktu-waktu ngabutuhkeun. Ayeuna kajadian sirana kapanggih ku Sarmo kapaksa sirana kaluar tina panyumputan. Sedang luncat kana lemah tuluy nyampeurkeun ka Sarmo. Haye naon anjeun teh mo gogorowokan? Ya kanu keur hees we. Sieun maneh terana. Geura biji sia sakali nyalukan ge manehnya. Syukur we sia mun kitu mah maneh teh bakal salamet deuleu. Tapi aya syaratna sarupa, maneh kudu masrahkeun iteuk si kalayar ka kami atawa ka sobat kami nu ngaran Paringga. Cek Sarmo bari mureleng ka sirana kawas nu hayang ngrekem. Oh, ada ieu mah iteuk kuring. Milik kuring. Hayang maneangan we nu sejen da ieu mah da iteuk mah loba. Teh mah sirana bari tuluy ngaleos. Rek asup deui kana gowok tempat nyumputna. Tapi ngan sakilat dipegat ku Paringga sarta tak-tak sirana dicekel. Karena pasrahkeun iteuk ka kami. Mun teu nyawa gantina sarta bangke maneh dek dijieun tumbal talaga herap. Cek Paringga bari molotot huntu kekerot nahan amarah. Waduh meni rarangu kitu ngomong teh. Nah dikira rek sieun kitu uing da moal sieun mah. Moal sieun moal Kang moal sieun da. Moal mundur da janyang hareupan nu jangkung badage uing mah sok maju wani mah. Paringga asa dihina. Dampaleungeun garetek hayang nyabok seak nyabok ka sirana kilek plos dampaleungeun mi lepas. Ari sirana sakilat notogkeun itu kana inung suku Paringga beletu. Paringga ngoceak bari ajret-ajret. Aduh. Sia budak kurang ajar. Licik sia bedul. Ih, gelut mah kumaha we carana pokona mah unggul. Ceuk sirana bari ngayunkeun itu. Rek nababuk beungeut Paringga tapi Sarmo teu cicingeun. Manehna maju bari ngayunkeun peureup rek nonyok palipisan sirana. Tapi sirana beuki waspada peureup anu ngalayang di papagku itu. Ciu, pak, waceak Sarmo ngajerit. Aduh, tolong, aduh.
Aduh, tuluy mundur bari ngareret ka Paringa kawas nu menta bantuan sangkan mateni sirana. Nempo kitu Paringa geus teu wani gagabah. Manehna usaha satekah polah pikeun ngarebut iteuk sirana. Ari sirana teu ngantep kitu bae, manehna ge ngalawan sabisa-bisa. Ngerahkeun sakabeh tanagana tapi kulantaran Paringa jago kahot. Atuh elmu sirana teu mahi mun kudu ngelehkeun Paringa mah. Sirana kadesak iteuk hampir karebut ku Paringa jeung Sarmo. Salajengna para mitra dina kaayaan weri ngadadak aya nu bijil tina rungkun langsung narajang ka Sarmo jeung Paringa ku tajongan nu mateni jungkel Paringa jeung Sarmo ngajungkel ka sisi talaga kujubar kana cai bajuna barase bareng jeung kitu gigireun sirana geus aya hiji aki-aki nu kungsi tepung tani puguh Sarmo jeung Paringa kaget sabab aki-aki teh nang tayungan ka sirana. Hehehe Tete, atuh baroga ka elas ya. Moanya ngalayanan budak satepak meniku duaan. Nageus teu boga deui musuh nu leuwih kuat manya teh ha. Sok jeung kami ari keukeuh hayang perang mas ya. Teu gablek teh ke nyos kalakuan teh deuleu. Ceuk eta aki-aki bari masang kuda-kuda. Panoneuteub seukeut kadua pamuda nu colohok bengong bakat ku kaget. Kupang kakedat Sarmo lantaran ayeuna mah sirik pisan yen aki-aki teh asa kungsi tepung jeung manehna basa di warung teh malah mah eta pisan nu nitah ka talaga herang oge estu matak bingung pikeun Sarmo. Sudah kamu aki-aki geus aya euy. Nanyamun ti mana nya? Apaan tadi manehna teh aya di tempat harung euy? Ceuk Paringa bari noel ka Sarmo. Manehna colohok bengong. Wah Paringa mun teu salah mah aki-aki nu kungsi ngaku ngaran Rodapati. Ieu nu ngaran Rodrapati teh nu keur diteangan ku Asmadi. Mun anjeun hayang laksana ka Nyi Puja kudu bisa newak aki-aki. Kasempatan hade euy. Moal bisa tepung deui mun lain tempat mah. Alah yeuh. Alah kasempatan hade euy. Alah sok tewak. Cek Sarmo mere sumanget ka Paringa. Sangkan maju deui perang ngayonan aki-aki teh. Cenah bener moal lah, kudu kitulah. Sekalian lah aing membareskan nyeri. Bongan manehna geus nyiksa ka kuring ku jalan ngabalangkeun ka Jomantara. Kumaha ngelehkeun ananya sabab aki-aki teh ilmuna luhur euy. Nah, udah loba pikiran usahakeun we heula ngarah teu matak panasaran. Yuah, urang lawan duluan. Ceuk Paringa bari hanyat ka darat. Maneh nyampeurkeun ka aki-aki Paringa singkil bari ngumpulkeun tanaga. Aya keneh kawani euy. Sok atuh ka dieu maju alinya mah. Ulah kecing ari jadi lalaki. Ulah elek kubikang. Ceuk aki-aki bari ngagupayan. Mapanas kana hate Paringa jeung Sarmo. Nah, montok loba bacot si aki-aki peot. Aing can ngaku eleh lah. Aing mah ngahaja neangan sia rek dicangkalak sakalian ku aing. Tadi aing kabawa ku angin ka Jomantara, aing teu eleh deuleu teu paeh, teu ripuh teu rubuh. Tapi kuat keneh pikeun ngayonan pangawasa sia mah. Sok sia maju aki-aki. Aki peot. Wah, naon kapinteran sia lah. Naon keunggulanana lah. Paringa sosoak nangtang jiga nunya gede keneh wawane. Oh daya bayana jalu hayu urang talung jeung kami. Aki-aki maju kalawan tenang. Teu gimireun najan yang hareupan duaan jago ge. Bener. Teu gimireun ngaharap sok sanajan yang hareupan dua jago oge. Harita Paringa jeung Sarmo geus ngalugas bedog. Rek langsung narajang babarengan sangkan aki-aki teh rubuh. Sanggeus tarap disemrut duanana babarengan narajang. Dikenca jeung tikatuhu dua bedog pating kolepat ngancam beuheung jeung dada si aki. Tapi kacida mata kagetna leungeun aki-aki ukur obah saeutik. Tapi akibatna dua bedog teh ngaracleng ka talaga. Plus kacai teu aya urut-urutna acan. Paringa jeung Sarmo colohok sabab leungiteun bedog teh teu kanyahoan. Leungeun karasa menisin sireumeun. Hayo maju deui jalu. Mana buktina omongan nu halarus teh? Dasar dodong kosong ngelentrung. Kurang ajar rasakeun aki peot sia. Seak Paringa narajang ku peureupna. Tapi sakitu meunang ngalalempeng kana beungeut teh. Peureub bet ngeplos ka gigir. Sarta teu kanyahoan pigeulangna geus dicekel ku aki-aki ditarik teu beunang. Ngonci hese dibuka. Paringa adu glajer hayang leupas tapi kalah kacape teu puguh. Celepung sukuna najong kana tu ursi aki tapi palangkakan manehanana nyeri.
Panajong mah milepas kaluhur. Mo, tulung mo. Paringa minta tulung. Leungeun dicekal ku aki-aki ari Sarmo bingung. Manehna sieun ditewa ku eta aki-aki tapi oge hayang nulungan ka Paringa. Tungtungna kalah regag-regog mandeg mayong. Dina kaayaan kitu sirana teu kanyahoan datangna. Bak ngababuku itu keuna pisan kana tak-tak. Kuak Sarmo ngagro. Aduh, ampun nyeri. Cenah. Tak-tak muka babuk dicekelan bari muringis beungeutna sepa. Pugus si Aki reuwaseun geuwat nyarita ka sirana. Ulah kitu ujang. Eta teh apa dulur hidup. Cicing we ulah pipilueun. Da Aki ge kuat keneh ngalayanan manusia model kieu mah. Tapi bisi ngabongan ka Aki nu matak di babuk uing. Sina karasaeun. Tema sirana bari melong ka si Sarmo. Aduh, ampun Rana, ampun euy. Sarmo humarurung mata ketir. Oh cicing atuh lah maksa minta ituk mah jadi milik uing moal beunang ditawar deui. Sarmo teu nemalan. Manehna teu wani ngejat oge teu wani bergerak. Sabab geus loba kasieun nu tadi rek ngalawan ka si Aki. Buktina kalah kamurungkut sabab Paringa oge geus teu walakaya. Jalu. Saha atuh ngaran anjeun teh nu sanyana? Kuring mah Paringa urang Cilamping. Rek taluk ka Aki aja moal. Pikeun si Paringa cadu lamun kudu taluk mah leuwih hade paeh jeung tibatan taluk mah. Sabab nu taluk mah goreng patut. Jawab Paringa ngejetkeun leungeun hayang leupas tapi tetep page. Oh nyamun kitu mah sombong udang teh. Teu sadar kana kalemahan diri. Naon nu dipake leueus ku ujang? Naon nu dipake agul ku ujang teh jeung adigung ku ujang teh? Boga kekuatan ngaluwihan malaikat atawa kumaha? Sing sadar udang kana kamampuhan manusia. Aya watesna gagah aya nu ngagagahan sakti aya nu nyaktian. Pinter jeung loba kanyaho aya nu minterkeun. Tapi naon sababna ujang bet somong? Boga kekuatan naon ujang? Ceuk Aki meninorolang nganaha-naha ka Paringa. Nu pamadeganana heuras jeung somong, atuh meningah huleng Paringa teh. Manehna bingung ku pijawabeun. Coba sakali deui rek taluk ka Aki atawa moal. Wah, kuring moal taluk ka anjeun. Naon sababna atuh? Nyaboga rasa yen diri ujang teh unggul. Mana buktina atuh apan teu bisa hojah geuni? Paringa teu ngajawab panon ngadila ka Aki beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Amok nyedak tenaga midap. Nafsu ngagedur tapi teu bisa kabur. Ukur amarah ajol-ajolan hayang leupas mung hanyakal waktosna kabujang. Mangga ieu dongeng karya Kiliksa wilujeng kantun bae kasadayana permios.